Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Cahya Rusputasari ti kelas 10 IPA 4 bade macakeun sajak anu judulna Peuting Nuzulul Quran Hiji karya Eti RS. Peuting Nuzulul Quran Hiji karya Eti RS. Na trotoar milang lengkah netep bentang sanggeus beueus ku hujan dua rintakan. Hawar sora adan belah wetan. Awor jeung klakson angkot, motor jeung sepeda. Indung peuting nu ngalimpudan bulan, lir sweater nu mulen awak. Maranehna sisi jalan atawa palekat nu marengan nganti karidoan. Kauntungan ti pangeran bareng jeung nu dipiharep ku galandangan, bareng jeung harepan nu tingrariung sisi jalan. Peuting nu dianti pinuh ka asih, awor jeung rungahu ngehu ka peuri. Na trotoar batin ceurik elah-elah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.